Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Kesugri para wargi sumangga yeuna urang sami-sami Bandungan deui lajenganna carita Jawara ti Kuburan karangan Kiliksa kiwari Mang Dedi bari maju bagian anu ka 53. Sakumaha nu kantos di Bandungan jedahan canu katunda bagian anu ka 52 na pedaran Mang Dedi kebegat wanci nyamang seneng bedarkeun kaayaan alam ti beurang di hiji guha khususna kadini kalingking anu harita nepungan baturna nu katelah Banyuwening ngan hanya ka Banyuwening teh ngan aya sorana hungkul teu aya jirimna. Tah kumaha tuh para pemirsa lajenganana ieu carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana kaayaan alam ti beurang di hiji guha anu arek hancur nya. Di hiji guha anu sakitu gedena angin ngaguruh mata keung jeung mata kieun. Sora-sora manuk oge kasilap ku suara eta angin anu sakitu tarikna. Tina sela-sela nu kadenge kitu. Kolebat aya hiji makhluk anu ngolebat. Horeng si mana horeng dini kalingking ninggalkeun eta guha. Anu boga maksud arek nempungan baturna nu katelah Banyuwening. Kulantaran eueuh manehna ninggalkeun eta tempat dina kaayaan ruksak. Terus dini kalingking ngajorelat ngajuju ka hiji tempat anu rada mencil. Horeng rek mur imah supala muridna utamana ki Banyuwening teh. Dini kalingking siap harita teh luncatan jiga teu napak sukuna kanatana bakat ku tarik-tarikna. Sia, aing arek arek tepungan si Supala. Horeng si mana horeng dek nemu Supala. Ari Supala teh taya liwat turunan ti Banyuwening teh. Siap meni kancang jika du hampang awak. Barang datang langsung nini ngalingking harita. Ngarampayak lempang muruk kana panto imahna Supala. Bari jeung gegeruan jiga anu gelo we harita teh eueuh pisan kasopanan. Hei, anu di imah, buka pantos ya, ulah rekna tamu kanjon. Ceuk nini kalingking peringat janteng dina golodog. Telila ti jero imah aya nu lempang berahe panto dibuka. Barang breh teh tela anu mungapan teh Supala pisan. Pangawakan ayeuna mah geus beda ti bareto da puguh geus aya umuran. Malahan mah geus bisa disebut klok. Pok Supala nanya kasemahna bangun teu gugup. Da katara ngomongna ge tenang. Alah, mang atulingi. Sim kuring padanto siap kanggo nampi tamu. Cek Supala bari jeung neuteup ka nini kalingking. Tapi anu dititah asup telah kapok ngomong heula ka Supala. Asup mah gampang, ayeuna kula rek nanya heula. Di dieu teh benar imah murid si Banyuwening. Cek nini kalingking ngomongna kasar we teu mata kresep anu ngadenge. Parandene kitu Supala mah tetep tenang pok harita teh. Oh,
Leres, leres. Malihan mah saupami dipercanten. Ya abdi pisan muridna Ki Banyuwangi teh. Mangga atuh linggih ngobrolna urang dilebat. Cek Supala bade jeung asup ka jero imah. Gek diuk dina kursi atuh kalacat nini kalingking oge unggah. Gek diuk dina kursi hareupeun pisan Supala. Ari didinya geus nyampake irlak dipake pakaian jawara horeng Citrasena. Kabeneran atuh keur nganjang ka Supala atuh pok nini kalingking haritat mah. Pura ulang ngaganggu yo. Ari Andika saha teh Cik? Lantaran kaget nempom tuh kalingking nu pikasieun. Ngaran kuring Citrasena. Ari anjeun saha ngaran? Cek Citrasena atuh bari jeung balik nanya ka nini kalingking. Aing ngomong nama sarua we, rada kasar. Oh Citrasena, indah hiji jawara awena anu geus sakti mandraguna ka mana-mana anjeun saha ngaran? Cek nini kalingking bari muji maneh. Panon lapok Supala harita. Pok Supala nyelang helang ngomong atawa nyarita. Sok, gerah ngomong atuh, rek naon kadatangan anjeun ka dieu teh. Aku larek nyarita kieu gerayo Supala, Citrasena. Anjeun teh nu ngaran Supala turunan ti Ki Banyuwangi. Nu hartina turunan ti Ki Lunjar baheula. Atuh anjeun Citrasena teh lah turunan Ki Bingbin. Ulah oge wawu ka si Bingbin mah. Malah Mahmudna oge kula nyaho. Waktu manehna paeh ku peurah orai. Jadi anjeun duaan teh ahli waris si genep jago. Kula ngarasa bongah bisa tepung jeung anjeun duaan. Sabab kula oge salah saurang ti genep jago. Nu katalah nini kalingking tipan kula yo. Kumaha anjeun duaan kungsi ngadenge kana eta ngaran. Cek nini kalingking bari jeung ngareret ka Supala. Terus ret ngareret ka Citrasena. Alah, kuring kungsi ngadenge kana ngaran kalingking. Lantaran guru kuring kungsi ngadongengkeun lalakona. Cek Supala bari jeung neuteuk. Pok disambung deui ku jawaban ti Citrasena. Kuring ge geus nyaho kana ngaran anjeun. Malah lakuna ge nyaho di kabeh. Ngan ari jidem mah kakara nyaho ayeuna. Cek si Citrasena bari jeung hatena rada ngageter. Lantaran teu disangka poe eta rek patepung jeung hiji jawara kahor nu aya dina dongeng guruna. Syukur. Syukur pisan Citrasena. Supala, mun kitu bakula moal kagok ngabuih ngomong. Kumaha rek didengekeun namun kula rek ngomongkeun hiji beja. Cek nini kalingking meuni harese kitu-kitu wae ge. Jika nu kurang kepercayaan ka Supala jeung ka Citrasena. Sok atuh arek ngadongengkeun naon ku kuring rek didengekeun. Cek Supala bangun teu sabar. Lantaran ini kalingking jika nu harese adek ngomong teh. Kitu deui Citrasena ngarasa teu sabar deui. Alah, sok geura ngomong. Ku kuring rek di Bandungan. Syukur sok. Tarengekeun nya. Ulah teh ngahaja ngadatangan ka anjeun duaan teh maksudna rek nepikeun hiji beja nu kacida pentingna. Lantaran aya patula patalina jeung si genep jago anu ngandung sajarah baheula. Sababna ku kula moal didongengkeun lantaran tangtu aranjeun oge geus ngadenge ti guru masing-masing. Jadi ayeuna mah kula rek ngabejakeun anu penting we. Nyaeta si Tangkorak Hideung ayeuna geus hudang deui tina kuburanana. Sarta geus ngahakan korban 2 jelema. Nyaeta si Burak Silumanjeng Pecut Kilat. Duanana dipaehan tak ku si Tangkorak Hideung. Tah sakitu beja nu penting nama. Anjeun duaan perlu nyaho. Lantaran lamun tinggalin zaman bisa cilaka. Nyaho-nyaho datang we si Tangkorak Hideung pikeun ngalanyawa aranjeun duaan. Cek nini kalingking. Ngomongna kitu teh bari jeung neuteut ka Supala terus ngareret ka Citrasena.
Sedangkan anu ditetepna harita teh kelakah ting harulang jika nu kurang percaya karena omongannya di kalingking. Sang geus sadalila pok supala harita. Tetela. Caritaan banyu wening teh kajadian Citang Kodak Hideung bisa hudang deui tina kuburan. Jigana teh kalangan persilatan banjir getih. Nuhun kana kasatiaan anjeun anu geus mawa beja ka kuring. Nu kasebut ahli waris si genep jago. Tapi kudu kumaha ngungkulan Citang Kodak Hideung. Nah kudu ditarajang atau kumaha cik. Kuring mereka terangan tinu geus loba pengalaman atuh. Cek supala berjeng neuteuk kanini kalingking. Perkara ngabejaan ka anjeun mah memang kewajiban kula. Atuh saja banati kitu memang kula perlu ngabejaan ka aranjeun waan. Lantaran anu hirup kana teh kari urang wungkul. Lamun rek upload Da dongeng puguh si Mang burak Dedi Ijin siluman. atuh. Pecut kilat Minimal geus bebeja paragat ka nyawana. ahli warisna. Atuh si pedang sakti Ulah can asal puguh upload uing. nasibna deui. Lantaran kula ge geus seubeutik pisan teu tepung. Ari pikeun ngungkulan Citang Kodak Hideung mah teu kudu rusuh. Lantaran lain pagawean enteng-enteng. Ayeuna mah yuk urang modern anu nulunganna we heula. Nyata hiji tangtungan jajaka anu katelah Banara. Jeung pangawalna anu katelah Malati Bodas. Eta we heula nu kudu diheulakeun mah. Lamun 20 eta geus modal kakara urang ngepung Citang Kodak Hideung kitu. Cek nini kalingking bangun semangat pisan. Ari dina omonganana mah jika nu sumuhun we hayang gawe babarengan. Tapi ari dina jajarwanana mah ngan ukur hayang ngadukeun we wungkul. Supaya manehna bisa ngarebut kakawasaan pikeun mimpin kalangan silat dina mangsa harita. Oh kitu nah kumaha lalakonna eta teh. Naon sababna bet aya patula patayna jeung barudak ngora cik sok dongengkeun sakalian. Cek supala jiga nu hayang yakin. Kieu supala dengekeun. Nurutkeun beja ti anak si burak siluman. Citang Kodak Hideung teh dibebaskeun ku hiji jajakan nu katelah Banara. Manehna geus mampu nyabut pedang anu nancep dina tutunggul kuburan tah kitu. Malahan mah manehna geus dibere tanaga batin anu tohaga ku Citang Kodak Hideung. Ngan untunge kaburu dihalangan ku burak siluman. Nu akhirna burak siluman nemahan pati. Tapi tegap lah. Lantaran si Banara jalan getih narobah. Manehna ayeuna teh keur gering. Tanaga jeung ilmu silat taleungit. Tapi teh kumaha lalakonna si Banara teh dikawal ku hiji mojang. Anu kagagahanna lumayan. Kuat ngelalinan kula jeung si pecut kilat. Tenggulanana ngeusi tah. Tenagana gede, gerakana kesit, sarta matana sokot. Eta mojang teh ngakuna mangaran Malati Bodas cenah. Nyamanen apisan nu ngajaga kaselamatan si Banara teh. Jadi anu kudu dipodaran kurang teh heula teh kahiji si Banara, kadua si Malati Bodas. Lamun nu duaan geus hasil dianiaya atawa dialanyawana kakara urang ngarempug Citang Kodak Hideung kitu hayang kula teh. Tapi hanya kula teu kuat ngalaksanakeun anakku sorangan nu matang ngahaja nepungan karanjeun waeun. Tah kitu sabenerna mah. Cek nini kalingking ngadongengkeun maksudna kalawan panjang lebar. Ngenaan Banara jeung Malati Bodas kudu diheulakeun atuh puguh supala jeung citrasena mending harulang. Lantaran tetela anu dipikasieuna teu bener-bener kajadian. Citang Kodak Hideung kaluar tina kuburan. Sanggeus ngahuleungna radalila pok supala harita. Kahati ku kuring oge tu nini. Tangtu kuring moal cicingeun bakal milu campur kana ieu perkara. Lantaran memang geus nyaho ti baretona kana lalakon ieu teh. Tapi nurutkeun amanat ti guru kuring mah lamun Citang Kodak Hideung nepikeun ka kaluar deui tina kuburan ulah dilawanan ku kasar. Tapi kudu dilawanan ku kabijaksanaan sarta dilawan ku kasadaran. Lantaran Citang Kodak Hideung teh can puguh kasalahanana. Jadi teu pantes
Lamun langsung dijorak atawa disebut hiji panjahat, da puguh can aya bukti anu pasti kitu nurutkeun amanat guru kuring mah. Tapi ari ngalawanan mah tangtu kuring oge bakal mantuan. Ngadu ka teuing kumaha rupa naon jeung kumaha kaayaan anak engkewe mah. Ceuk Supala ngomong kitu bari jeung leuteuk laleb pisan ka Nini Kalingking. Atuh puguh Nini Kalingking ngagurumug harita teh. Supala jadi yang ngantet can pungkur kasalahan anak. Ya, Ih, apa si Tangkorak Hidung teh geus yakin jahat. Malahan geus ngahakan korban dua jalama. Nyatana si budak siluman si pecut kilat. Tuh, sarta isuk pageto bakal ditambahan deui ku nyawa sejenna. Malahan mah buat teuing aranjeun duaan atau aku lapisan. Lantaran kabeh oge si genep jago mah diancam pati tak ku si Tangkorak Hidung teh. Tak lantaran kitu cek ulah mah teu kudu loba pikiran Supala. Citra Sena, si Tangkorak Hidung tetep kudu podaran. Cek Nini Kalingking bangun anu keheul pisan. Manehna mah teu panuju kana omongan Supala teh. Da puguh niatna oge kacida pisan jahatna. Kaharti ku kuring oge Nini. Jeung na deui ai perkara modaran mah gampang. Tapi kudu puguh heula kajahatanana sarta kudu aya bukti anu ngayakinkeun. Tapi sok sanajan geus bukti sabab tur jahat, ari manehna aya niat babalik pikir mah. Ku urang teh meureun teu kudu dipaehan, malahan mah kudu didorong ku sumanget leuwih gede. Sangkan manehna leuwih katarik ku jalan hade, sangkan bisa babalik pikir jeung bisa ngarobah kalakuanana. Tah kitu harepan kuring mah Nini. Jadi sanajan arek milu ngepung si Tangkorak Hidung oge, teu mutlak rek maehan manehna kuring mah, ngan sakadar rek nyumponan amanat guru wungkul. Yen kuring teh kudu ngamumule persatuan sarta miara duduluran jeung nalingakeun tali mimitran atawa nalikeun tali mimitran miara babarayaan anu geus dibeungkeut ku hiji persatuan anu kasebut cigenep jago teh sarta dipimpin ku si Tangkorak Hidung jeung deui nurutkeun amanat ti guru kuring. Ieu persatuan teh aya lambangna ngan teuing di mana ayana eta lambang teh. Tah kulantaran kitu, yuk eta lambang teh urang tareangan sarta urang hurungkeun deui pamorna. Urang piara deui kagunaanana sarta urang tanjeurkeun deui rasa persatuan teh. Itu maksud kuring mah Nini Kalingking. Cek Supala bekita tagwe ngomongna. Manehna boga hiji kayakinan yen Nini Kalingking teh boga sifat nu kurang hade. Geus kasawang dina omonganana anu jorok jeung teu make ugeran. Atuh puguh we, barang ngadenge omongan Supala kitu, Nini Kalingking meninggah uleng sakadapan mah. Malahan mah lamun teu butuh ku bantuan Supala tangtu Nini Kalingking bakal ngamuk. Ngan untung we manehna kaburu sadar kana kaayaan, akhirna pok harita Nini Kalingking. Nya teu nanaon kitu oge Supala. Kula rek nurut kabatur oge. Kumaha ramena we jeung kumaha rempugna. Tapi lamun bisa mah ulah loba ingrencana yuk. Ayeuna kene urang ngajugjug ka lemur Cilayung. Jeung Nini Kalingking jika nun teu sabar pisan. Supala rada kageteun. Narek naon los-los ka lemur Cilayung. Aya naon kadinya? Cek Supala bari jeung neuteub ka Nini Kalingking. Ih, ari anjeun Supala. Si Banara jeung si Malati bodas teh ayeuna keur aya di lemur Cilayung. Maranehna keur ngendong di hiji imah di eta lemur. Tangtu we bakal bonang ayeuna mah yuk. Urang ini. Cek Nini Kalingking meuni keukeuh.
panon murlang kasupala. Keheula atuh sing sabar. Ari sitang korak hideung di mana ayeuna ayana? Nah di lemur Cilayung atau di tempat sejen? Cik sing asa heula badami ngadah tulobaga we anu teu puguh. Cek Supala tetep tenang. Perkara sitang korak hideung kula oge teu nyaho. Ngan anu yakin mah si Banara ngan duaan jeung si Malati bodas. Sedangkan sitang korak hideung mah teuing di mana ayana, teuing di mana ngajedogna. Urang teh aneh ke paneri. Jawabna Nini Kalingking baun anu keheul. Lantaran kakara harita aya anu matangul teu buru-buru nurut kana kahayangna. Na biasa nama babaturan nu sejenna anu umurna saimbang jeung manehna. Tara aya anu wani ngahalangan kana kahayangna. Nah, lamun kitu mah hayu aturang indit ayeuna. Tapi kumaha ari anjeun Citrasena arek melu atawa moal? Cek Supala beri ngareret ka Citrasena. Ada kercolohok ngabandungan anu adu renyong. Nah untuk kureo gerek melu. Lantaran penasaran hayang nyaho kenal aku sedang kurak hideung. Yuk, urang babarengan init. Jawab Citrasena tegas pisan. Da puguh main oge kasub jawara gagah. Dukung si menang warahan isi gundul teh. Syukur atuh adek kitu mayu kurang indit babarengan. Tapi ke daguan heula kedeung kuring rek bebeja heula ka pamajikan. Cek Supala bari jengjung nangtung. Terus ngaleos muru ka tengah imah. Maksudna mah rek bebeja kanu jadi pamajikanana. Ari Citrasena pok ngomong ka Nini Kalingking. Nini Kalingking. Kieu naon Citrasena? Geus sabaraha poe kaluar ti silang korak hideung teh? Geus aya sabulan atau acan? Citrasena ngomong kitu bari ngareret ka Nini Kalingking. Aduh harita keur tumpat tempo we ka jero imah. Toin Citrasena. Kula oge teu nyaho sabenerna. Lantaran nyaho oge cek beja deui. Dan nu pangheulana manggihan mah burak siluman jeung anakna. Ari maneh sanggup nyangkalak si taun korak hideung teu. Kamu sanggup rek diburuhan siakuk kami. Cek Nini Kalingking jika nu hayang ngukur kenapa ngabisana Citrasena. Manehna mah can nyahoeun yen Citrasena oge geus asa kuarahan tidak perkara silatna. Ngan teuing ari ngalawanan Citang korak hideung mah. Pok Citrasena harita sangguplah. Bila kadar ngalawan mang keluk sahulu. Tapi ai perkara menang jeung henteu mah kuring teh teu bisa nangtukeun ini. Dubangke we lah kajadiannya. Lantaran can nyaho manusana kurima. Cek Citrasena bari jengeuteup ka Nini Kalingking. Atuh cikeke Nini Kalingking harita. Terus angka maneh gede wawanen Citrasena. Tapi asana mah moal kuat maneh teh lantaran kula oge jeung si Pecut Kilat teu kuaton. Da puguh lain lawan-lawan ata-ata pangabasa si Tangkorak mah. Gerakan anak gancang alhabatan Kilat panengguna tarik dengan bulu dong. Malahan mah sirah si Pecut Kilat oge hancur ku sakali neungeul. Komo deui maneh mah budak kamari sore. Bau kana jari ngao. Cek Nini Kalingking semungahina ka Citrasena. Dan memang kitu kanyataanana. Tapi Citrasena teu ngeunaheun ari dikitukeun mah. Pok harita. Lah, ulang ayeuna buktikeun heula engke kuring tang tu bakal hasil ngarubuhkeun si Tang korak hideung. Pek, lalajuanan ku anjeun. Nini Kalingking. Tang tu anjeun bakal colohok bangong nempo ka jigjayaan kula. Cek Citrasena jika nu sombong bari jeung ngacungkeun peureut. Nini Kalingking mending ngabarakat seuri, tapi can kaburu ngomong deui lantaran Supala geus kaluar deui. Pok ngomong ka Nini Kalingking jeung ka Citrasena. Kuring geus siap pikeun ini tuh ayeuna keneh urang miang. Kuring geus sayang tepung jeung nu ngaran Tang korak hideung. Cek Supala bari jeung leuteuk ka Nini Kalingking. Atuh pok Nini Kalingking harita. Yuk, urang arinit. Parabotan bisi poho parabot tarung sing sadia bedog atawa siku-siku lantaran si Tang korak hideung mah moal buku leungeun lemor
kudu we mau pakarang. Ayolah. Dapur oge geus siap. Bisa dia. Cek Citra Sena beri terus nangtung. Nya sanggeus kitu mah teu ngalobakeun di omongan itu ieu. Supala dini kalingking katu Citra Sena. Arindit dek ngajugjug ka lembur Cilayung. Pikeun newak jang banara. Nya kitu deui malati bodas. Keayaan alam khususna mata poe harita teh keur meujeuhna panas. Mata poe melikeun ka moreret, panasna kaliwat saking. Dir panasna hate nini kalingking, nu keukeuh hayang ngawasa ka sakabeh kalangan persilatan. Manehna hayang ngarebut lambang si tujuh jago, nu dijieun tina wesi kuning teh. Sarta manehna can nyahoeun, yen eta barang teh ayeuna mah da geus dicecakel ku banara. Kilu jago harita lumampah kelawan gancang, lantaran hayang buru-buru tarpi ka jugjug. Sajajalan eueuh nu ngomong jarong jone lempang bangun anu rusuh. Jika geus kitu kuduna, sanggeus lumampah sababaraha jam lilana. Rombongan ini kalingking tepi kaje tempat. Maranehna mah teh nyahoeun yen eta teh anu disebut pagunungan Nagasukma teh. Ari mangsa alam khususna mata poe geus lingsir ngulon. Malahan masa kedeung deui bakal sumurup. Srog deni kalingking jeung baturna duaan tepi kaje tempat. Rag deni kalingking ngarandegelah pok ngomong ka Supala bari ngareret ka Citra Sena. Supala Citra Sena. Ieu teh hiji tempat nu jauh ka lembur. Malahan mah jarang aya manusia anu lunta ka dieu. Tapi tuh, tarampok ku anjeun, tangkal Malaka jiga urut ngadekan. Jeung taneuh kacida pisaradugna jiga urut manusia nu ka dieu nya. Nah harekna nahaonan los-los ka dieu. Piraku aya rek ngalasuluhan aman mah. Jeung nini kalingking bari jeung tanjak tunjuk ka tangkal Malaka. Anu jiga purutul urut di tiga sandahana. Atuh reet Supala jeung Citra Sena ngareret meh bareng. Pok Supala ngajawab bangun kaget. Bener nih. Jika nama aya urut manusia ka dieu. Nah saha manehna teh jeung deui naon maksudna deui. Cek Supala bari jeung nunjuk kana tangkal Malaka nu ditancebkeun dina taneh. Horeng eta teh nu dipake ngahukuman jin teh. Nu kungsi gelut jeung kisaron alias tangkorak kideng. Sarta dihukum di handapeun taneuh. Anu dicocog ku tangkal Malaka sagede bitis. Nempok kitu Citra Sena jeung nini kalingking karung. Akhirna pok Citra Sena harita. Kang Supala, jika nama eta teh hiji tanda atawa ciri anu netelakeun yen di eta tempat teh ngandung hiji rusia. Atawa sakurang-kurangna aya hiji hal nu kawilang penting. Kumaha tah lamun eta kai teh urang cabut we? Moana naon kitu? Cek Citra Sena bari jeung ngareret ka Supala. Malahan mah terus neuteub ka nini kalingking. Teuing atuh Citra. Sieun matak aya balukan nu teu hade euy. Tapi kumaha ari ceuk pamikir anjeun nini cik. Bade katerangan. Cek Supala bari ngareret ka nini kalingking. Nu ditanya pok harita. Wah, teu kudu loba kasieun. Ari aya kapanasaran mah naon salah ngalakukeun sok cabut aing nya tangkal Malaka teh. Keun bae da moal mata keruntuh jaga cukan. Bila kadar nu kitu patut. Cek cini kalingking harita teh bari jeung nunjuk ka tangkal Malaka nu dipake ngahukuman jin Ifrit teh ku kisaron. Atuh geus kitu mah Citra Sena oge teu ngomong. Terus we ngadeuketan tangkal Malaka. Sanggeus tepi-tepi cekel ku dua lingeun berat dicabut sekaligus. Mana cilegur aya sorang nu ngajelegur. Malah geleger ngageleger. Sarta dibarengan ku haseup hideung anu nyebrot tina eta liang. Ana cilong Citra Sena harita loncat ka tukang bakat ku kaget. Malah Supala jeung di kalingking oge sarua ngarasa reuas.
telu jalma harita teh ting polohok we jiga hayam panyambungan. Panonna retep kana haseup anu ngagulung di Jomantara. Bekelila eta haseup beuki ngalobaan. Lila kulila belegedeg teh ngajirim jadi hiji makhluk nepi ka sieun. Awakna gede hampir 2 kalian munding anu panggedena. Urumana teh rupana teh hideung pikagilai. Untuna naroro matana bolotot matak sieun. Ari huluna tanukan menirang goas. Lengan atuh jeung suku babaring bingan. Sarta buruan meuni baradak. Telila cakakak eta jin ifrit teh seuri. Sorana ngagerem handaruan. Aweuhana ting salewor ka unggah tempat jiga loba nu ngarewean. Waduh, ya ayo manusia belenggu, manusia bodoh, manusia cebong kapolo. Ayo ngunyah-ngunyah hees usia digang. Biarkan atas yang guai. Cek eta jin ifrit bade ngagegang ngadeukeutan ka Citrasena. Matana bolotot jika nu keuheul pisan. Sihung nu ngarangge teh ngahaja ditembong-dembongkeun jika nu ngagigila ka Citrasena. Tapi Citrasena teu gugup, kalaka srog masang kuda-kuda. Dua leungeun geus taki-taki pikeun ngaladenan jin ifrit. Tapi samameh jin nyerang. Kok supala harita ngomong bangun ngahariwangkeun ka Citrasena. Cing hati-hati Citra. Eta jin rada telangas euy. Lamun bisa matewakeun tanukna. Cek supala bari jeung neuteub ka Citrasena anu keur taki-taki. Kok Citrasena ngajawab sombong pisan. Tenang Kang Supala. Ieu jin rek dijiwir celina moal burung bedang sakalina make. Bila kadar jin bodoh. Cek Citrasena bari jeung tetep panon mureleng ka jin ifrit. Barang jeung tutupna omongan Citrasena, ada siap leungeun eta jin nyamber kana beuheung Citrasena. Kapelep Citrasena ngelokkeun awakna kaplos panrajang jin teh ngaplos teu barang bawa. Teu bebeunangan, tapi ti kanyahoan leungeun anu hiji deui ngaranggeum sirah. Yuk gep sirah Citrasena dicekel. Terus dicunjungkeun ka luhur meningan sakiriwil jika nu hampang pisan. Anak keleuweuh Citrasena ngagorawok baung anu paur. Aduh, tolong, ampun jin gelo. Cek Citrasena bari jeung raroesan. Nempok kitu supala teu tegaeun. Jin loncat muru ka Citrasena. Maksudna mah rek direbut. Tapi hiup pulawar teh awak Citrasena dibalangkeun ka supala. Tapi juralit Citrasena jujuralitan salto di luhur. Siut sleng nincak di taneuh kelawan ajeg. Atuh puguh supala ngarasa kaget. Terus mundur deui. Tapi jin ifrit geus ngagegang di bae muru ka Citrasena. Barang jeung kitu serepet Citrasena ngalugas bedog. Barang leungeun jin anu rangwas datang hiup jekok dikadek satakar tenaga. Tapi edas bedog teh ngampul jika ngadek karet. Cakakak jin ifrit harita. Waktu cukup mangsa cekap. Cang para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh nasibna Citrasena nu harita tarung jeung jin? Insyaallah enjing dina bagian anu ka-54 urang Bandungan lajenganana. Hatur nuhun lo kumarupi perhatosanana jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.